Duh, ieu teh kumaha hirup loba sambunganeun. Budak erek sakolah deui can meser buku. Jabah sambunganeun teh nu sunatan, nu kawinan, ai teu datang abdi teh eranya. Ai datang da duitna oge. Mangkaning cenanya da ayeuna mah sekolah teh aya daftar ulang deui. Duit di mana ieu teh? Salaki deui ka mana deui nya? Teu usaha teu naon, hayu we hees jeung hees wae. Cenah erek pendaftaran naonnya? Teu ngarti. Amana salaki teh nya, Bah? Astagfirullahaladzim. Aya naon? Kan teh keur usaha ieu teh, aya kopi, aya rokok, raos kopi jeung rokok na. Da raos atuh ieu mah kopi ti Brazil, kopi robusta Brazil rokok deui mantep atuh. Brazil erek ti Papua, mendingan usaha. Ih, pan ini keur usaha ieu teh keur usaha dina HP. Dina HP usaha naon? Kade bisi judi online. Kan bae atuh judi online ge anu penting mah meunang duit. Menang duit ke haram teh. Haram soten mun eleh. Mun meunang mah pangheulana ngarontoh duitna maneh teh malah. Ya embung abi mah duit nu kitu mah lecek ustad oge haram cenah. Keun bae ngalah haram saeutik mah. Ieu teh bari jeung itung-itung pendaftaran urang teh. Pendaftaran naon atuh piraku judi teh aya pendaftaran sagala. Tah ieu mah kurang gaul. Pan ayeuna mah tuh tempo dina YouTube, dina TV. Ayeuna mah anu korban judi online teh bakal dibere bantuan sosial ti pamarentah. Sugan we akang main judi online teh jadi kadaftar menang bantuan ti pamarentah. Pan ngeunah kuring teu kudu ngojek teu kudu naon, tinggal nungguan tiap bulan bantuan sosial ti pamarentah anu korban judi online. Dasar ngedul eta mah, bakat ku teu daek usaha eta teh mending mun kedata kana bansos, mun teu kadata kumaha duit beak eta teh mane gelo ku judi online.